kajen jawara ya nyana keur main gaple set adzan sarolat sia ulah nuturkeun aing tololnya aing keur salat sia salat pengen sok kajen nuturkeun aing nyana mah terus bae sia naon nonton aing salat kan tuh tampiling siapa yang begagah tolol aing kabatur ditahan ka surga aing nyana ngagedibur ka neraka blon kan tapi eta ya muruna bil ma'ruf aya bae tah aya bae tuh nya eta teh ya muruna bil ma'ruf ngariung empatannya teh main gaples awas ya sing jujur sia main buku main kita jujur goblok sakjana main sing jujur sing bener mana aya main bener buku mainnya gitu bener da eta tah kita ngomong kan gitu kan ya karena eta ya muruna bil ma'ruf tuh kebal-kebal banyak lagi ulah sok marahin bae ieu urang marahin bae kieu san menang seleleh cek nyana keneh nu ngomong nyana teh bari nyana nu ngomong teh karena ieu bae geus sabari ngarokok ieu urang main bae san meleh san menang nya cek nyana nu menang mah juri cek nyana teh nyana keneh nu ngomong goblok enggak isuk mah main deui ya Allah ya Rabb dia emang cenah kiai osok main kan nyahuan kos gitu sial dongeng ka aing kurang ka aing nganggap main ai balak-balak genep bae mah tuh tah Haji Pendi guru aing tolong nah ieu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ya memang jadi karakter agama masyaallah hebat tadi urang wah tadi masjid dan naon ada tadi naon muludan ira aja muludan engke tanggal 12 iya bener oge nya ngagungkeun ka Kangjeng Nabi bejakeun aing nyumbang 10 dus maca sholawat ti lo aing 10 dus bejakeun gitu emang sia muludan make nyumbang segala emang sok salat dia tuh salat urusan nyumbang mah nyumbang ye malah maka babaturan aya saya nyara rumah muludan ayo eta ngaranna ya'muruna bil ma'ruf ayo aing buk 10 ayo sia ayo sumbang kan sia kadahanan sia bunga hadiran nyumbang eta ngaranna dakwah eta nya eta ya'muruna bil ma'ruf ji atuh di urang mah jawara ge ka saralorga jawara ge ka surga jawa ya muludan mah nya nyumbang nya ge kudu dos ti aing beres geus pas geus beres nyumbang datangnya na kadinya berkat dakwah 10 dus sebar duit berkat leuwih 10 dus goblok teh jawara tapi nu jelas peduli di urang mah geus kada ditu coba ge hebat da di urang eta berkarakter tah ya ba'duhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar masyaallah wa yuqimuna shalah jeung ngalaksanakeun salat ialah karakter mukminin jeung mukminat wa yutuna zakat jeung ngaluarkeun zakat salat mukminin mukminat aya di salat ulah ngomong-ngomong salat ka aing sia bae heulana hayo keur salat sholat jana mah henteu engke saminggu sakali Jumat di tukang deres tapi masih kene aya geus pakat eta hadir eta kos kitu teh aya anu sajumat 2 Jumat 3 Jumat 4 Jumat 5 Jumat genep Jumat henteu nyana ke geus aya 5 bulan karak jol ku urang dinya ge pajar tamu urang dinya pajar tamu ku carang-carang ka masjid ku tatangga ditanya bapak di mana goblok di mana anjing kaler tolol orenganan carang genep bulan karak wah aya lebaran mah diharap lebaran mah samping anyar baju anyar wow sajadah anyar bebas serba anyar batu isu kaya lebaran sholat ayo masyaallah eta dakwah tanya nata wa yuqimuna sholahna satahun sakali ih deres mun cara kuburan eta tenggeran
aya nu salat setahun sekali, anu 6 bulan sekali, anu 3 bulan sekali, anu sajuma sekali, itu aya anu biasa. Ini penting wa yuqimunas jasa kula mah cekula ya urang kula nilik jawara bae jawara di urang di dieu jamaruga haji jawara ge berarti kan iman aya iman sok geura jawara tuh nu di ditu kemuga haji nu di ditu munggah haji nu di dieu munggah haji berarti kan nya ngajawara ge teh mah perusahaan atuh perusahaan teh mah jajan lo hatena mah iman ya teh mah kos urang Pandeglang mah kos kitu orang Pandeglang mah pan ngomong na ge lain deui panjana mah ge dak atuh urusan ibadah maling mah teh mah pan teh mah perusahaan urang sial teh urang Pandeglang atuh ibadah lain deui ka pangeran maling mah teh mah pan produksi Pandeglang mah na meur nah iya teh wa yuqimunus shalah wa yutuna zakah bayar zakat ya zakat hampir lah di urang loh nusara rugi jawara ge salat tilok naon tilok deuk lebaran mah bager deuk lebaran mah beres anu aya nu bebeja kadinya muran si anu can kabeuleun samping ya karunya amat barikeun salat ge tiloknya tapi barahan ayo deuk lebaran ulah datang ka tu barudak sampai cenah teh ayo kaju ayo eta jalan urang lamun mikiran jawara urang ge puyeng atuh puyeng ieu mah salat tilok mabok kosok tapi wayah lebaran bager da tuh kiai sabaraha nu kabere BHS eta ku jawara nu mabok sial teh jawara goblok atuh teh ieu tuh da zakat bungu zakat kadang-kadang nya nam apa majikanana aing misi zakatan dan jan fitrah zakat kena zakat anak itu enggak beh sama padahal membatana mah kudil kene mabok zakat ya teh lebaran si ada udah datang kena zakat malaikat surga sih ya buku mabok kene jawara mata kurang lamun nyaritakeun seputar jawara aya seuri urang ge udah dakwah mah terus bae nya yang muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yutuna zakah saya jadi orang mah ya gawe dagang limbah maling kebel geus sugih bae datang ka kiai assalamualaikum salam ente ti anu dina dagang naon limbah pula anu bawah deuk nantu ka dieu deuk nanyakeun sigana ieu kudu ngazakat teh ji urang bagus sih udah nang maling ge deuk di zakatan berarti kan hebat saeutik jana pelimbah nang maling tetep nyaritakeun zakat Masya Allah sakit teh kan parah eta karakter mukminin mukminat kos kararitu aya bae tah Masya Allah mantap wayah diajak bae kurang wajin jawaran ajak bae ya kadang-kadang eta nek nyaho teh jelema nek nyeun pondok cenah nyeun pondok di dinya ngahalangan main aing ulah gitu ngomong jawara mah cowong ulah nyeun pondok di dinya ulah didengit aku kiai ulah terus jatuh kajen ya namanya anak orang mau orang nyin baik kenyana liwat geus jadi eta pondok tolol meureun budak engke ngaharam-haramkeun main pan aing aya di dieu ngaharam-haramkeun mabok aing teu ngeunaheun ke budak ulah tenang bae teh sik hayu bae terus ya kebal budak aya nu ngaji eta aya cenah sabaraha aya bade 10-an teu maju-maju teh budak kayak ku aing dititahan goblok teh coba jawara mah kok kitu nu acak di urang mah anu ya nyana untuk men bakal sampaikan dulur kunaon teh dekar raji gara roba kiai aya di urang naon aya di urang kunaon teh dekar ngaraje tinggal masyarakat bae puyeng aing geus sia jawara mah emang kos kitu nu acak kiai kudu teger biasa teh dengan engke ge babali tung nama tuh nu ngabangun masjid jawara nu ngabangun pondok jawara eta kos kitu di urang mah coba ge lenget kos karena itu asal geus nyana beta tandang maju ya sia ngabangun pondok kos kieu atuh sia mah ieu boro-boro ku angin ieu mah ku hitut jarumu hehe jawara mah ngomong sak cablakna sungut cek mah hitut jin meureun
Kok jawara boro-boro kuangin cenah itu dirubuh kos ieu gade. Ta jawara mah kos gitu. Gitu. Ulah geus bae sabaraha duit sih kos kieu gade gitu mah. Emaknya di negara urang aya pondok jore kos kieu. Ta jawara mah asal geus kitu be. Ngamuknya nama. Nanti geus eta pake suluh. Ya keur carita nu mantap teh ieu Allah teh lain lalagaan tah diasupkeun ka hate urang ulah pake lalagan ba'duhum auliya'u ba'd bebeneran asal urang menyikapina bae menyikapina antep bae heula eta mah keur aya di duniana tungguan bulanan tahunan deuleukeun ge teu saeutik di urang di Serang Pandeglang Tangerang mah komo teu dicaritakeun ku kula ngaran-ngaranna akhir hayat dah hampir husnul khotimah bae akhir hayat teh jawara geledegan hampir husnul khotimah bae eta sodakohna nya ngomong bari kos kitu bae kan ngerenyeng-ngerenyeng jawara bari ya udah kunaon nyeun majelis udah segala nyeun majelis kosan untuk sapira teh gitu tahun belum abak ngomong nama kos gitu tah tapi lamun di belum ulah jai mah ngomong bae jeung teh jawara mah kos gitu udah 1 tahun 2 tahun 3 tahun berat kemajuannya ya, tapi aneh nak kieu di Jawara aneh aya keanehan setik lamun eta disumbang tak ku pemerintah teu daekeun Jawara Tangerang Serang Pandeglang moal daek Pak itu be sumbang deh naon ki pemerintah sama itu Jawara ge aya imanan teu di jerona bagus Jawara mana gerage Jawara mana anu daekeun nyumbang ka kiaina anu deket ka pamarentah teu tarohana ceuli kurang geus deuleu di pasantren majelis talim anu disumbang ku pamarentah teu daekeun Jawara embungeun aing mah kajian kos ge nyumbang mah tukang asli je emang itu ge teu asli ka mana sumbang ku pamarentah teh mah kieu mustakmal beng sial teh Jawara ya hoka mustakmal sadaya gaul teman bukti jawaran tapi beneran eta aneh aya aturan di lemburnya na masjid teh disumbang nya kunaon teh tak ieu mah bongana pemerintahna sumbang segala pemerintah segala naon mendingan kana anu geus mah pokona mah kana masjid anu mah asli teu kakarapan ku pemerintah tah aya kos kituan tah model teu model ka Jawara teh kos kituan padahal menjana salat tilok naon tilok tapi wayah hendak nyumbang pilih-pilih ya Allah kunaon ka ieu tah jadinya nage sarua bae ngabuktikeun ba'duhum auliya ba'd mukminin mukminat parenganan sawarehna nulungan sawarehna jaboga karakterna ge yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah jeung nurut ka Allah jeung Rasulna Masya Allah atuh Jawara ka Mekah naonan datang kiai kula doana kunaon dek ka Mekah oh sing ada di ditu bisa nampil sok nyusunan pun pian sok dilalaga atuh moal cek teh doana jadi kiai beun aman-aman di dituna aduh cenah tah sok di nasihatan kula inget besi pernah najong besi pernah mampili geus kiai geus inget pernah anu ditajong ku kula ditampili ku kula geus moal lamun inget moal barang datang ke Mekah teh bangun bengkak sukuna nyana kieu we aing bisa sebenarnya mah jang geus inget najong si anu pan ieu bengkak teu nya masyaallah nelpon ka dia ka kula ya itu anak kunaon bengkak suku deh cenah teh ku kieu ngisi nasehatan besi najong aja geus beureun najong pamajikan oh tajan katobatan majikan pernah ditajong masyaallah mangkaning dibawa pamajikanana teu minta hampura nya kalau aing hampura Gusti beres caget
tah eta masya Allah barang datang ka dia najong deui ulaika sayarhamuhumullah kaayaan mukminin mukminat berkarakter anu ba'duhum awliya'u ba'd eta teh sayarhamuhumullah bakal dirahmatan ku Gusti Allah. Jadi kesimpulan nama mukminin mukminat mah ujung-ujung nama bakal kahujanan tur kasorot ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun sanyana Gusti Allah maha gagah saha anu bisa ngahalangan moal bisa tina ngaluluskeun janji jeung ancaman Allah. Hakimun tur bijaksana kebijaksanaan Allah la yadau syai'an illa fi mahallih tara nenden hiji perkara lain dina tempatna pas nenden dina tempatna wad'u syai' fi mahallih ngaranna hakim lamun khianat wad'u syai' fi ghairi mahallih nah ieu mah dina tempatna masing-masing si eta kos kitu amalna kebijaksanaan Allah bakal dibere walasana kos kitu si eta kos kitu kebijaksanaan Allah bakal dibere kos moal anu pagaweanana sakitu tetapi balasanana leuwih ti pagawean moal tu ngaranna teu bijaksana bijaksana Allah ngan ieu tah ujung-ujungna mah ujung-ujungna sayarhamuhumullah. Kula masuk ngapa Quran Ahmad Zain jawara di pasar Kemis mabok aya di nyana hohoak aya di nyana segala aya di gaulna polisi mana nu teu wau jeung jawara Jakarta wararau nyana tapi di akhir hayat ngaji ban ka dieu malam Jumat ngaji malam Salasa ieu keur carita Salasa urang kabeh hamber ngaji ke belah dieuna pohara tangan Allah mengendaki berarti dia husnul khotimah maot dek ngaji pan malam Salasa Senin tak kade geus disiap ke pemajiganan lagi siapkeun baju ngaji geus teh hareranan kabeh jawara ngaji ngaji ngobrol panjang kula di dieu dek ngaji teh malam Salasa Masya Allah ternyata Allah mengendaki lain. Nah itu kan husnul khotimah ku endek lagi kan lain lalaga orang percaya ke ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang ditapakuran naon ieu sedekahna jawara ge jeung ngabantuanana loba walaupun loba anu punyana dinyeri loba lah ngaranna ge jawara tapi sedekah jeung babantuna loba Allah melihat karena sedekah jeung bantuanan husnul khotimah eta salah sahiji loba kula nu caritakeun jawara-jawara hampir husnul khotimah entek urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan baik anu ngararaji maupun nu teu ngaraji anu kadeleuna ku ari ngajawara atawa anu henteu makomo mudah-mudahan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala di akhirat dosa-dosa urang kabeh dihampura dosa dulur urang dihampura bapak mang urang kabeh dihampura sehingga dengan pangampura Allah urang kabehan bebarengan menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.